Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana di barasehan. Duka tarunduh duka narungtut sarare nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas famay yaf'al dzalika ibtigha amardatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Dimohon Bapak Ibu tertib, jangan dulu berbicara sebelum saya mengajak berbicara. Jadi ibu bapak tong ngobrol lamun sim kuring can ngajak ngobrol. Wios tekedah disuguhan, tekedah masihan cai kaluhur komo seprit itu meni badag teuing lah. Tos we di dinya simpen mangga we ku akang di leueut. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan membacakan alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membacakan kalimat salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nu di luhur teu acan ngawaler sing tarik kaluarkeun suarana. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, iringi ku hadroh salatullah salam ala toha rasulillah salatullah
الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا sadayana keluarkan suarana barokah asan salawat sifat mudah-mudahan jamaah nu hadir di dia nutu darama panyawan aku Allah diangkat 13 deui ku kasehatan miwa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina. semuanya semakin banyak membaca sholawat semakin mendekat syafaat kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sekali deui Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa berzikir sadayana la ilaha illallah illallah keluarkan sing tarik illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha isi daraja berzikir illallah la ilaha 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 illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha semuanya bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah
sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Luar biasa. Lemur naon ieu teh? Puncak Sari. Puncak Sari. Luar biasa. Ibu bapak jamaah orang Puncak Sari. Semua cinta sholawat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan untuk semua orang Puncak Sari. Ajib. Tepuk tangannya 1 kali. 2 kali. Berkali-kali. Ajib. Hari ngaji jeung murid TK teh kieu ya. Tengah peuting titah keprok ge keprok. Pan ieu nu dipayunan ku abdi teh ibu nu dihandap teh KBG TK Taman Kedaluarsa. Nu dipihormat Master of Ceremony. Jigana nini moal ngarti da eta teh bahasa Inggris teu beda jiga good morning selamat pagi bujur muning enak sekali. Ngan lamun budak ora nyebutna panarti buanci pangalah calagara. Mun aki-aki nini sok nyebutna protokol. Punten ieu sound system ehona tong ageung teuing. Bapak, Bu, coba ehona tong dianggap. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus anu aya di payuneun sadayana. Keung mun tos teu aya para ajengan. Keung mun teu aya para ulama. Makana saur katerangan man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang cinta kepada para ulama, para kiai sarua jeung cinta ka Nabi. Cinta ka Nabi sarua jeung cinta ka Allah, cinta ka Allah jaminan dakhalal jannah bahkan masuk surga. Man ana laulakum kaifa ma kuntum kaifa ma aqwakum man ana laulakum kaifa ma kuntum hiji deui man ana laulakum kaifa ma kuntum kaifa ma aqwakum man ana laulakum kaifa ma kuntum kaifa ma aqwakum. Nu dipihormat aparatur pemerintah manawi aya Bapak RT, aya Pak RT, Pak RW aya. Oh nu ieu RT, nu ieu RW. Bapak kepala desa aya? Nu mana? Oh, subhanallah. Ternyata kepala desana masih mudanya. Ganteng deui. Subhanallah, iya teh desa naon Bapak? Hah? Desa Sidaraja, Kampung Puncak. Saha nami Bapak kepala desana? Mantan. Ari nu hajat teh saha namina? Bapak Romli. Ibu lamun abdi nyebatkeun Sidaraja. Acungkeun curug juara eta yelna siap? Awas, Bapak awas. Mun teu diacungkeun curug kelek bau teh berarti. Sidaraja cicing dicontohan lah Abdi. Sidaraja juara. Ya teh saha tadi teh mantan kepala desa teh? Pak Ajib. Pak Ajib, tah ibu jempolna kieukeun Ajib. Siap? Mun abdi nyebut Pak Ajib angkatkeun jempol Ajib. Bapak Romli, nu hajat teh Pak Romlinya. Nu mana Pak Romli teh? Hah? Pangantena aya pangantena. Kade bisi keur euneuh-euneuh kan dina ranyang ya. Lamun abdi nyebatkeun Pak Romli beda deui Ibu. Lain kieu, tah kieu ieu jiga sarangeo. Jawab ku Ibu cakep. Kan be masing teu kasep ge Pak Romli. Jawabna Pak Romli cakep.
lamun abdi nyebatkeun hutang curug na ibu kieukeun bayar. Siap? Cicing dicontohan laku abdi sakali. Si Daraja juara, Bapak Ajin ajib, Bapak Romli cakep, hutang bayar. Awas ibu kudu sing tarik sorana, bapak lamun teu nyorak burut sia balik. Siap? Oh, siapkan curugna. Si Daraja kurang tarik. Si Daraja Bapak Ajin, Bapak Romli hutang Bayar. kudu 3 kali tekaci kakarek sekali 2 kali deui. Oh, si Daraja Bapak Ajin, Bapak Romli hutang Tah bayar. sakali deui. Si Daraja Si Daraja Bapak Ajin, Bapak Romli hutang Tah bayaran. aya nu boga hutang. Berarti numpang tarik na ibu sorakna berarti eta teh nu gede tanaga. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Teraskeun jam 11:30. Awas. Pak Romli ya abdi ngaji 5 menit. Awas tapi tongurangan kontrak. Geuning da abdi mah datang tita tadi ka dieu teh jam 8:30 jam 8 abdi geus aya di lokasi. Ngan ieu acarana situasi hujan, acarana seueur can kaselang tadi ku ngacaprakna MC, can ku ngahaleuangna kori, sambutan teu aya. Teu salah jeung teu kudu disalahkeun, nu salah istilah. Ari mubalik disebut pokok, ari diteunun pangpaneurina. Pokok-pokona nahan bapak pangpaneurina mah cikokocok nu geus dikobok ku 7 likur urang. Ya dipayun bere susu aya seprit. Sok we ta ku grup hadroh susu sepritna di da abdi mah tara seprit. Wayah kieu mah komo tah eta susu. Da salaki ibu ge ti peuting mah tara sing naroskeun seprit anger we naon. Nu dipihormat jamaah sadayana wabil khusus panganten saha namina teh? Siska. Suamina Udin Pudin. Namina asli puding eta. Hah? Oku N Pudin. Abdul Pudin. Oh, Abdul Pudin. Cira, era dipelongkeun ku ieu ye. Bapana Abdul, budakna Pudin. Mun bapana Abdul, budakna Budin gitu. Bapak Abdul Pudin. Ai bener riweuh kieu nya. Pudin Abdul Rahman tamun gitu pantes. Iya panganten anu rek menempuh bahtera rumah tangga hidup baru. Urang duakeun ibu singkeun aku bahasa urang si Daraja. Ieu rumah tanggana Neng Siska runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh. Kacai mah jadi baraseuh. Soibul hajat, soibul walimah. Bapak Romli beserta ibu beserta keluarga. Ya teh Pak Romli teh nu ngonang abdi. Bari can apa rupana nu mana ieu Mang Romli? Oh tadi ketang aya nya tadi aya ka ditu nepangan. Ya mohon. Tah eta. So, yo salik we di dinya Pak Romli. Bu. Subhanallah. Ibu bapak jamaah sadayana. Lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Khususnya ke tukang kamera nu teu dek cicing wae kita tadi. Keun da dibayar eta mah. Mohon. Iya, da tos wengi teuing ibu aing ngaos di lami-lami komo geus wengi moal pati leres.
Jadi ngaosna urang singkat padat melekat kade hilap engke ibu uih ti dieu nyandak ilmu anu manfaat berkat bios ibu ngajina pondok nu penting ilmuna diamalkeun ku urang dina ibadah urang sapopoe da keur abdi mah paromli ngajina wios pondok nu penting abdi mah engke balik mawa amal babalik amplop we Neng Siska tuh keur eneuk-eneukan ranyang doakeun tah sing runtuh ranyangna atuh kaci mau balik gogorowokan panganten eneuk-eneukan Neng Siska Cep Abdurrahman hah oh kita gitu hari gaji candahar teh sok balelol Cep Cepudin Abdurrahman hese lah Pudin we lah nu bari iya teh tos biasa ibu ai di dieu pangawasan teh ieu nu dipayun teh nu parompet kieu parompet nya arompong nya lepet Cepudin Neng Siska bapak ibu ieu nikah teh gaduh tujuan duka ieu teh geus narikah can ieu di can mun ieu mah antosnya beda nganti tadi mun iteng ngicep kieu we gerak ka abdi kori ieu teh kori oh luar biasa kopeahna teu kurang jangkung kitu nya eta urang doakeun ieu kori luar biasa barokah Allah suaranya eta nu duet tadi kori jigana mesin dipake mangul malan palan oge moal robah eta sorana anugerah ti Allah urang doakeun ieu kori sing panjang yuswana sing tambah barokah yuswana tambah barokah rumah tanggana muga-muga ieu kori tambah istrina naon ibu tujuan nikah ternyata nikah teh gaduh tujuan anu pokok naon litas kunu supaya hirup tenang tentram lamun seuk ayeuna Cepudin bapak nikah ka bojo niat hanya untuk melampiaskan seksual cek abdi mah pak tong selang teuing kararawin mending keneh hayu kalemur abdi ka Panganaran Neang Jablay aya di dieu di Sidaraja Jablay moal di dia moal aya nu ngaku di dia mah Panganaran mah seueur Pak Jablay ngan gaduh tujuan anak nu pokok litas kuno supaya tenang naon modalna ibu bapak rumah tangga supaya tenang modalna dua waja'ala bainakum mawaddata warohmah modalna hiji mawadah dua waroh hiji naon bu jawab hiji mawadah dua kurang tarik hiji dua rek naros ka ibu-ibu anu ditongo ibu ari mawadah naon jawab naon mawadah tuh mumah baskom cenah eta mawadah teh ibi eusina 5 sabaraha 5 hiji C 2 I 3 N 4 T 5 A hijikeun kurang tarik hijikeun item nilalo yo ibu tos taruang teu acan kan sarua berarti da abdi ge ku paromli can ditawaran ieu CINTA disatukan jadi cinta saya mau bertanya apakah bapak dulu pernah mengalami bercinta jawab dong pernah apakah sekarang cinta itu masih ada? Wadul. Ya nu ngajawab aki-aki metik. Nyebut carita cinta masih ada mun geus kitu kolot peot bohong. Sabab ayeuna Neng Siska ibu cinta pangna diheulakeun untuk modalitas kuno cinta matara lila cinta tara awet cinta tara lami da cinta masukkeuna kuseep lain setan manya cinta dia dahar setan cinta masuk ke kuseep
Amang eta teh tadi anu masihan cai ka dia saha eta teh? Hah? Pagoda. Gogoda. Asa aneh-aneh teuing ngaran. Teu, abdi ka mana-mana ge ngaji can pernah nguping sor eta ngaran gogoda. Si eta mah tadi coba ge gogoda. Punten Mang Gogoda. Mang Gogoda katempuhan tadi amang anu nyuguhan ieu ka dieu gerasa kedap. Naik. Oh. Nah gitu. Cik namut mik hiji. Cepengan ku uam. Tati. Nah, Mang, caketkeun atuh. Siapa ya gogoda? Mang, trap gogoda. Cici. Amang, saha nami teh? Gogoda. Keula. Ya. Amang tadi piwarang sama sih kan ieu ka dieu? Piwarang abi. Ya kan sing sakit. Ari Amang teh asli ti dieu. Sanes. Di mana tuh? Tina rahim ibu. Maksudna lemur Amang. Asli. Ti dieu. Ari ka Mang Romli kapinaon eta teh? Rai. Oh, jadi adi lanceuk. Rai Raka. Iya Raina. Oh iya Raina. Iya Rakana. Ai adina mah alus Romli ngarananya. Aya mah gogoda. Mang Gogoda. Abi bade naros ka Amang jawab dengan lantang, jujur, jelas. Insyaallah. Oh, tos gaduh istri? Teu acan. Jujur tos gaduh istri? Atos. Acan dua. Teu acan tilu. Acan tilu, oh tos dua. Tos dua? Tos tilu. Oh teu acan. Oh. Mang Gogoda, sadi dinten sok damel naon? Kuli batek. Ngurut. Oh, henteu. Istri aya di dieu? Aya. Sabariji putra? Putra da abi teh gaduh putra. Nya bojo sabaraha? Bojo mah genep. Genep. Jujur. Oh 7. Genap. Goda teh. Oh putra gaduh genep. Bedul beukian ieu Mang Gogoda. Unggal mah ditekem. Mang Gogoda. Bulan. Punten. Ieu Mang Romli teh acarana teh syukuran nikahkeun. Putrana nu ka sabaraha? Nu ka 3. Nu ka 2. Nu ka 2. Nah jeung dulur teu apal. Terang. Oh nu ka 2. Pami siang mah terang. Nu ka 2. Namina teh saha tadi teh? Romli. Itu pangantena putrana. Oh, Siska. Abdi mah penasaran, ieu Mang Gogoda, abdi mah umur-umuran can pernah disuguhan seperti segede botol kieu. Apaan supados karaos anu ageung mah? Ya, ketempuan. Abdi mah hayang ngajak sholawat ka Mang Gogoda. Bisa sholawat? Teu tiasa. Piraku. Abi mah bade nyolawat teh sok serang we Gogoda. Sok Mang Gogoda. Barokah ieu keur Pa Romli Sohibul Hajat. Jadi singka barokahan ti dulurna ieu ti lanceukna. Jadi Mang Gogoda teh tongan ukur masa manaon ieu teh masihan sepri tungkul jeung susu tapi abdi hoyong nguping satu syair sholawat ti Mang Gogoda. Setuju Ibu? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sok Mang Gogoda. Ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Cek. Ayo.
salam ya. Luar biasa semangat buat Mang Gogoda, tepuk tangan ibu bapak jamaah sadayana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallim alaihi. Jawab dengan tepat, rukun Islam ada berapa? 5. 1. Ayo. 1 rukun Islam hiji. Niat. Itulah. Syahadat. Rukun Islam 2. Salat. 3. Puasa. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Munggah haji. Munggah haji. Pancasila 1. Ketuhanan 2. yang Maha Esa. 1 ketuhanan, 2 yang Maha Esa. Ngacaprak ari Gogoda. Subhanallah. Mang Gogoda, karena Mang Gogoda sudah menjawab dengan jelas rukun Islam ada 5, betul jawabannya. Sanajan bari memeusan. Jigana eta teh ragu-ragu sieun salah. Sholawatna semangat luar biasa. Mang Gogoda semakin banyak membaca sholawat semakin dekat syafaat. Jadi sekalian ayeuna Mang Gogoda tong kahalangku Gogoda jauhkeun tina Gogoda. Amin. Mohon Amin. deketan ibu Gogoda. Bari maca sholawat. Hadiahna buat Mang Gogoda karena jawabannya tepat 200.000 buat Mang Gogoda. Tepuk tangan semuanya. Sok lungsur Mang Gogoda. Atos. Bilih naon? Oh belum. Subhanallah. Mang Gogoda bikin eta duit ka ibu Gogoda. Insyaallah Mang Gogoda abdi mere 200.000 ku Mang Romli digantian 5 juta. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Mohon. Eta rekamana si ibu balik. Hiji mawadah, 2 warohmah, mawadah teh cinta. Cinta taralila da cinta masuk kena kuseep eta geus setan deui wae. Sabulan 2 bulan anyar kawin ibu cinta masih ada. Ibu ayeuna mah geus taya cinta. Anyar kawin mah baheula di panganten we Neng Siska jeung Cep Pudin. Usuh hujan komo kieu. Dituyun pasti lompang teh. Gedebluk labuh. Kapan meuni cacadelan awena teh aa embis. Gebis ge embis. Cek salakina teh angun. Bangun ge maneh angun. Na motor muntang disiragrag da cek salakina teh muntang yang tipe pereket muntang. Ngagejelik moesan sakit ya. Geus rumah tangga kieu boro-boro. Kana motor ge kalah dicarekan. Cek salakina teh tong milu sia berat. Muntang kana tak-tak, tong kana tak-tak asa mawarang salbutut. Kana cangkeng gibeg tong kana cangkeng ungap. Kitu salah kieu salah karena sudah tidak ada cinta. Sok geura ibu baheula anyar kawin da ibu atuh jeung salaki panggilan ge boro-boro jiga ayeuna meunikat papasia manehna. Baheula mah aa yayang beb cicing ibu panggilan teh kumaha saldo beb ai suku jebrag. Kapan anu babab bebek manu lencop leuheum mun jiga bapak mantan kepala desa. Ih atuh nya pantes da kawajahan. Ai ku Mang Gogoda nyebut bebek yayang mah teu pantes. Panggilan teh kumaha saldo ibu Gogoda ka Mang Gogoda nyebut beb yayang ada teu pantes. Geus we abah lah gitu. Tetangga abdi ge ibu kan sok gaya papap yayang. Kemana pap? Ngantor yang pantes da imahna bertingkat mobilna balatak, kasep lencop naik nage mobilna Fortuner. Bojona bade angkat ka mana yang belanja naik Avanza, naik Honda Jazz. Ai juga Mang Gogoda. Diga di abdi kawas Mang Gogoda kitu ngalpoe ka sawah, ka kebon ngala jengkol pamajikanna ngaramet. Air reka sawah ditanya teh menikat papap yayang panggilan teh atuh geger sadesa. Ditanya eta Mang Udin gitu. Cek bedoh teh ka mana pap ngala jengkol yang.
Yayang kamana ngaramet pap. Budakna rek sakola dah papap dah mamam. Lanjutna sidiran atuh rek sakola teh dah papap dah mamam dah diran. Cinta mah ibu taralila cinta taralami mata kahade Neng Siska ibu bapak lamun hayang awet cinta urang kasalaki cinta bapak kabojo tong salah niat cinta nah tong karena rupa tong karena harta tong karena jabatan rupa mual lila rupa mual awet geulis teh rancunit indah kabina bina ditilik tigigir lengik ditetep tihareup disawang ti tukang pedah ker anyar kawin ker parawan ker gadis keneh ker ngora keneh da dikeureuyeuk mah awet teh bareuh atuh 4 bulan hamil leung aya keneh bentuk tubuh 8 bulan mah teu puguh make baju kabaya ge jiga urai kadut diuk dina kursi kala jiga ceng-celengan si Semar sare di bawah nang kuban kala ungklek-ungklekan kabadung be ku salaki na moesan muih jiga gangsing. Allah ya Robi ngagugu cinta karena rupa mual awet nu awet kumaha atuh cinta na cicing manggogoda tong lo pisan gogoda deh cinta nu awet mah mahabbatan lillah karena Allah eta nu bakal awet bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati cicing tong riweuh pipilueun karunya ibu momal payu kana duit da abdi ge ku Mang Romli can di karuhan dibere ieu teh tapi da abdi masuk resep ari ningali nu hajat mewah kieu teh Bu tingali geura ibu mah calikan di bawah tenda caket pelaminan eta di tengah ge mending ngagarayot jiga sayang odeng dibayar eta dibayar ngan can lunas biasa masuk engke ladang hajat bubaran biasa cicing mang gogoda ya ngagoda wae ibu bu araya hah cing Pak hayo ngarepeluk kudu wae nya tiris ya Pak da sebenarnya malamun eta rokok Pak engke deui malah da kan dina anjuran teh aya bahasa kieu nih rokok dapat membunuh tah engke mah bapak tong ngararokok mending keneh duit jang rokok teh ditabungkeun setuju teu Bu cik lamun salaki ibu ngarokok sapoe sabungkus tina sabungkus ibu nu jadi pamajikan osok ngenyot sakenyot we osok tara giliran ibu membeli bakso 15.000 sakantong nyorok si eta teh nya bener tuh cik Pak urang diajar rik lah Pak ayeuna mah Pak 15.000 sapoe coba hek rokok beak sabungkus sapoe 2 bungkus geus 30.000 lamun eta artos ku bapak teh dibelikeun kana udud 30.000 sapoe ditabungkeun sabulan geus meunang 800.000 benar tuh setahun 8 juta 10 tahun 80 juta lamun tengah rokok bapak sajero 10 tahun ditabungkeun geus meunang 80 juta didaftarkeun ka KBIH geus meunang porsi haji suami dan istri ieu mah gerak ka Mekah encan haji encan umroh encan udud we udud hidup udud cicing nu keur ngarenyot udud tong di paruman kapan eta teh makruh hukum udud berarti akang keur ngaduruk pamakruhan eta teh subhanallah Bu ya Pak Romli tingali geura hajat atuh kikieuan teh ibu tena dipasangkeun abdi didatangkeun ka dieu bahkan cek beja ku Pak Romli engke abdi balik rek diburuhan cek beja tara bisa dianyuk Cepang Romli atukeun bae ka abdi mah nganyuk oge anggap we baraya cek Pak Romli ngan cek abdi mah punten Pak Romli keur kieu eueuh dulu eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede atuh kitu mah Bu Haji teh ikhlas Pak Romli abdi mah ka dieu ku Pak Romli dibere duit we alhamdulillah henteu we mah piraku nu abadi mahabbatan lillah cinta karena Allah manggogoda
kagogodaan mah ibu moal matak lila rumah tangga teh. Cik eta gogoda teh keur naon atuh? Kopi ieu mah susu. Ternyata beda kopi jeung susu. Nya kopi mah geuning kumaha itu teh? Susu mah salah. Kopi mah geuning hideung kabehanana, bedana teh susu mah hideung tungtungna wungkul. Cinta tos teu aya ibu gampang. Aya modal anu kadua. Waroh. Naon ari waroh mah? Kasih sayang. Naon ari kasih sayang? Kanyaah. Satu acan diteraskeun kanyaahna. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawat heula. Lanjut. Saduna fi dunya wazuna fil ukhra Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Teruskan. Wazuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah. Shallu ala Nabi Muhammad sareng sadayana. Ya wujudna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud sadayana. Anta imamul hadara sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadara sultanuhul ghaibi. Sadayana. Ya ayyuhan nabi Allah kasbatmu. Allah Allah. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Inni abdu Allah lisakilu. Allah Allah. Inni sadayana Allah sebat. Lisakilun walidunubun mithla limali. Walidunubun mithla sadayana. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi wal kawkabud durri. Allah Allah. Ya ayuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Warohmah kanya salakinya ka pamajikan, pamajikannya ka sa manggogodanya ka ibu gogoda, da balasnya ge ieu manggogoda. Ayeuna keur nyuh kopi jang ibu gogoda. Jang saya teh manggogoda kopi. Subhanallah. Urang nuakeun ibu manggogoda sing husnul khotimah. Sing ditarima iman Islamna. Sing dihampura dosana. Karena hirup di dunia da loba gogoda. Ya, doa eta teh ibu lain jang kanu maot da manggogoda gerek maot. Manggogoda maot na teh iraha ibu da teu apal umur manu Allah. Jeung abdi jeung manggogoda duka saha heula. Nu maot teh duka manggogoda heula ti heula, duka abdi paneuri. Duka sabalikna abdi paneuri gogoda ti payun cenah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, mesin mali. Kanya ibu
salakinya ka pamajikannya ka bapak pangedan-edana salaki nu teu nyaah ka pamajikan. Abdi bade naros ibu jujur mumpung aya salaki, ibu capek teu jadi pamajikan. Cicing manggogoda tong ngajawab. Ieu marek naros ka itu ka para korban kan manggogoda mah tersangka ieu teh. Ibu jadi awewe capek henteu. Jadi pamajikan ibu capek. Osok ibu di bumi unggal poe ngaulaan salaki osok tara. Osok sok pangnyangukeun ku ibu salaki osok. Osok sok dinuhunkeun ku salaki tara. Tuh cicing manggogoda. Rumah sasalama geuning ibu geuning lalaki teh yang ngadedempes. Mata kahade oco akang lamun geus ayeuna aya modal kanyaah 100% kanya ibu ka salaki, 100% kanya salaki ka pamajikan. Tong aneh leungit mah henteu ngan berkurang 80% kasaha pinahna geus hadir anak gegede nya teh kasaha ka anak. Tuh manggogoda ngulang-ulangkeun pacul teh melaan naon atuh? Melaan anak pamaji. Teu sing ning melaan pamajikan anak. Jauh ayeuna usaha salaki ditanya geuning ibi salaki teh jauh-jauh teuing eta usahana melaan naon atuh? Melaan anak pamaji. Tarsing nyebut melaan pamajikan anak. Salaki ibu balik di sawah, salaki ibu balik di panyabaan. Nu sok panggeulana ditanyakeun anak atawa pamajikan? Anak. Salaki ibu balik di panyabaan, nu sok panggeulana dipangku ku salaki anak atawa pamajikan? Bohong sia. Imah manggogoda di ditu manggogoda ti dieu datang. Tas balik ti panyabaan 2 bulan sono ka anak jeung ka pamajikan, tapi gede kene sono ka anak daripada ka pamajikan, gede kene nyaah ka anak daripada ka pamajikan. Manggogoda ti dieu anakna di ditu calanana morosot. Eta bareng datang dodo teuing anak ieu geuning eta calana morosot bager, langsung ku bapana ku manggogoda anakna calana morosot diangsrodkeun dibenerkeun. Datang ka jero imah pamajikan geus bener calanana geus kurang kanya manggogoda calana pamajikan geus bener diporosotkeun. Da geus kurang kanya eceuk mata punten ieu Neng Siska cep ayeuna Pudin cep Pak Pudin Paud oh Pudin engke di mana hadir seorang anak rumah tangga supaya tentram tenang teu kagoda ku gogoda kuat imana tina eta gogoda anak diantawisna matak anak kahade hiji anak teh didiku pendidikan aga bu tah putra samik ieu ka paudkeun aya di dieu paud madrasah diniyah pasantren. Ayah budak ibu nu ayeuna di pasantren. Ayah budak ibu nu ayeuna masih di SD. Teang atuh sina balik da geus peuting. Ayeuna yen atuh teuing budak sina ngarenong di SD. Oh di abdi mah jam 1 gena jam 12 geus baralik beurang. Ieu mah aya keneh ayeuna teang sina balik. Oh ibu punten ya ceuk Kang. Nu ngocor ganjaran ka urang di akhirat lain ku dunia lain ku harta ku anak soleh. Bu anak nu sok matak jadi gogoda keur mah ngaranna ge bapana gogoda anakna teh ngagoda deui. Datang ka dieu ku Mang Romli dionang abdi ku bapa dipelongkeun ku ece ditinggalikeun dibere susu dihareup dibere seplit dibere bebenul kieu ge anteng. Bahkan cek beja rek di buruhan balik rek di bahanan cek beja ieu. Punten Mang Romli. Ieu manu atos pengalaman jiga kitu. Komo lamun ti Cikijing mah abdi teh tara lengoh Bu. Sok pinuh bagasi teh. Wah bagasi teh pinuh sagala aya ti Cikijing mah Bu nu atos mah duka di dieu mah encan Mang Romli. Cing Mang Romli tong loba pikiran sok we kanu atos nurutan. Ngahaja abdi ngobrol kitu ti ami aya persiapan. Ya Mang Romli bisi aya dahara nu encan di kardusan. Sallu ala Nabi Muhammad.
lamun rumah tangga ibu geus aya modal warohmah kanyaah eta nu awet yakin Pak ceu rumah tangga sanajan geus kolot urang bakal sakit. Nah sare sanajan jeung aki-aki ngeunah tumaninah tumpak nini geunah eta teu seueur modal tenang mah hiji cinta dua kanyaah nu paling utama sing kuat iman karena rumah tangga sok loba dodoja loba cocoba loba gogoda di antawis gogodana hiji awewe dua anak tilu dunia mata kahade latulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah pepeujeuh harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah abdi maregreg ibu sakieu hujan bari tebih ti bumi tapi ieu pangaosan meuni rempeg diayakeun ku Bapak Romli yakin Pak Romli barokah keur ibu komo keur Pak Romli ieu acara syukuran teh yakin dimulyakeun ku Allah. Naon sababna amaro bi sodaqoh hiji geus aya sodaqoh sagala dibikeun ieu ka ibu disuguhan teu teukeun disuguhan ku pangaosan aya sodaqoh dua amaro bi ma'ruf aya pangaosan tilu islahin bainan nas dina ieu riungan aya silaturahmi insyaallah Mang Romli lamun tujuan Mang Romli ibtigha amardatillah karena Allah maka fasaufa nu'tihi ajron adzima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana 11:30 berarti tadi naik abdi 10:11 ayeuna 11:30 sajam langkung 10 menit da geus aya kila-kilana pas abdi ningali jam yakin geus sajam leuwih ternyata nya pas da geus aya kila-kilana naon kila-kilana eusi kardus jeung eusi amplop nu rek dibikeun ku Pak Romli geus kokolepatan dina bibir mata. Berarti ieu ngaos ibu tos sajam langkung. Mudah-mudahan ieu pangaosan age mangpaat sinareng barokahna. Syariat Pak Romli sareng ibu ngumpulkeun urang sadaya barokahna hakikatna Allah nu ngumpulkeun urang dina ieu wengi mudah-mudahan urang sadaya ku Allah dikumpulkeun sing tepikeun ka surga jaga. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sadayana doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya Nabi Muhammad. Siapkan curug dapat lumi lalu acungkan sebat Allah. Ya Hanana, ya Hanana. Lambaikan tangan ke kanan dan ke kiri, goyangkan semuanya. Ya Hanana kemenangan. Mudah-mudahan orang jadi hamba Allah. Nungengin kemenangan di payung Allah. 11:12 pas. Mudah-mudahan ibu lungsur rahmati Allah. Muayyad biduhurin Nabi Ahmad doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya kana Nabi Muhammad. Si tarik ke sebat Allah acungkeun curugna. Ya kanana 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 ya kanana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana mudah-mudahan ieu pangaosan age mangpaat sinareng barokahna. Ibu nu hadir kana ieu tempat, bapak oge nu angkat kana ieu tempat, dina angkatna ti bumi sewang-sewangan mudah-mudahan ibu sing janten kiparat kana dosa urang sadaya. Amin. Dina wangsul tina ieu tempat mudah-mudahan ibu urang rebo ku ilmu anu mangfaat. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana Cipeueuh jalan Cieuring meuli kupat di abonan pepeueuh pami marulih ulah ngupat ka awonan lain teu hoyong dipanjangan waktuna geus teu nyekapan keuna ku bahasa Mangkabayan melikina ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab lapar gogoda nu ngajawabna ieu kagoda ku lapar
Mudah-mudahan ieu pangaosan manfaat barokah sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturna debuhun ka kersana Syekhina Al-Mukarramah. Alhamdulillah orang tiasa bermuajah dengan yang cukup populer di masanya sekaligus masihan fituah. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana. Atuh semoga urang lajeng ka acara anu terakhir atau nabi penutup doa anu baris dikabayakeun ku kersana kesebuhan mangga waktu setareng tepat di sumanggakeun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa salim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwabi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sulqiyat min jamil khairat wal hayat wa ba'da al mamat. Allahumma salamata alaina, Allahumma salamata alaina wa ala al hujjati wal hujjati wal musafirin fil barri wal bahri wa qina syarraz zalimin وَقِنَا شَرَّ الظَّالِمِينَ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبِّ اختم لنا منك بالخير وارزقنا النظر إلى لقاء وجهك الكريم توفنا مسلمين وأحينا بالصالحين واحشرنا مع المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك صلى الله عليه خير خلقه سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah para jamaah hadirin tiga dugi ke akhir acara perantos rengseh. Begituna beribadah selaku pengatur waktu penata acara dan syapunten anu sageung nabuh pilih aya kekirangan katerbi kalangkungan. Usikum wa nafsi bi taqwallahi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru